Caturkeun kaayaan di hiji dayeuh harita keur membejehna panas moreret. Kendaraan motor mobil katempo rame balawiri. Jalma-jalma oge sarua katempo saribu ku pagoyana masing-masing, nu dagangna, nu kulina, anu balanja jeung sajabana. Dina kaayaan kitu teh saurang manoja kira-kira umur 20 tahunan katempo kelempang mendingin cik ngagandong tas jeung leungeun sabeulna ngajinjing emap. Eta wanoja teh ngaranna Nyi Linda, anak kulawarga jalma jegud anu katelah Pak Haji Dayat jeung Nyi Mas Sunarti. Nya di eta tempat mah teu bireuk deui, Haji Dayat jeung Hajah Sunarti teh katelah saudagar anu pangkayana, imahna pangagrengna, tanahna lega di mana-mana, malah mobilna oge boga dua anu marewah di zaman harita mah. Geus ari motor mah lain hiji dua deui, malah di garasi teh katempo aya di mana. Ya di zaman harita mah atuh jegut pisan nu boga kendaraan kitu teh. Da harita mah nu boga motor oge jarangan saukur hiji dua. Najan kolotna katelah berat weunghar kitu, ari Nyi Linda mah teu umaing, teu adigung adiguna, kajama teu oleh handap asor. Mun aya nu nanya, nembalana teu leupas teu imut. Mana pantes Nyi Linda teh dipikaresep ku jalma rea, komo paranormal mah parahi naksir, ngan saurang oge nu mani blak-blakan lantaran serab ku kabeungharan kolotna. Harita Nyi Linda teh keur ngarasa bungah kacida lantaran cenah manehna anu karek lulus kuliah kabidanan teh geus langsung meunang gawe. Jadi bidan pegawai negeri ngan tugasna ditempatkeun di hiji lembur anu jauh, lembur anu singkur, lembur anu mencil, anu katelahna lembur Cipeuteuy. Ibu sareng apa pasti bunga ini ya? Aing ayeuna geus langsung menang pagawean. Heueuh teu sia-sia si ibu jeung siapa ngaluarkeun waragan gede oge. Lulus kuliah aing geus meunang gawe. Entos Nyi Linda bari leumpangna beuki gagancangan hayang guat-guat mere meja ka indung bapana. Da kitu memang sifat Nyi Linda mah masih manehna kasebut boga kendaraan pribadi oge, tapi hirupna hayang umum bae jeung batur, embung nyerikeun lamun manehna teh anak jalma beunghar. Malah ari indit-inditan atawa kuliah oge sok leumpang bae manehna mah, paling banter naik delman atawa kendaraan umum sejenna. Harita di imah Nyi Linda sorangan, Haji Dayat jeung Hajah Sunarti katempo keur dariuk duaan di tepas. Bari kadengena teh galuntrang ngarobrol. Anu diobrolkeunna eueuh deui lian ti perkara Nyi Linda, anak hiji-hijina anu pang dipikanyaahna ku manehna. Ayeuna rencana urang teh kumaha ibuna? Cek Haji Dayat kadenge mimiti cumarita. Rek kumaha naon teh atuh apana? Sok tarapuguh judul ari ngobrol teh. Tembal Hajah Sunarti bari nangtung dongko ngelap meja anu rada baseuh lantaran tadi caina gelas bahe kana meja. Ih, ari ibuna. Naon deui atuh kapan urang teh keur ngobrol ke si Nyai? Ayeuna mah teh geus beres kuliah, umurna geus aya 20 tahunan. Heuh, atuh ari kahoyong apana kumaha atuh? Ya, ari kahoyong apa mah geus teu kudu neangan pagawean sagala lah. Kuliah mah kuliah bae. Kun bae masih gawe oge, bakal urang teh geus loba, cek paribasana. Heueuh eta ge mun dikersakakeun ku Gusti Allah gitu. Heuh moal beak masih kudu turunan oge. Cek Haji Dayat bari kelepus bae nyedot surutu, haseupna diserbungkeun meuni mulak. Maksudna teh apa teh meureun hayang si Nyai teh enggal-enggal nikah panginten kitu nya? Ya, maksud apa teh kitu? Nya apa teh hayang guat-guat boga incu? Keur mah kapan jang Asep Agus yo putana Haji Untung teh jeung Nyi Mas Ana geus daratang ka urang cenah nyaharepkeun si Nyai jang Asep. Nya apana ari ibu geus sebenarnya mah satuju lamun si Nyai dipilihkeun ka jang Asep Agus teh. Heuh nya budak mah kapan sakitu mah kasep keur mah anak jama beunghar ongko nya teu jauh ti urang. Cek Haji Sunarti nya syukur atuh ari kitu mah. Ayeuna mah omongan atuh si Nyaina ku ibuna. Ya maksudna mah supaya dia ngarima kana panglamar jeung Asep Agus. Keun kae ku ibu diobrolan si Nyaina. Tembal Hajah Sunarti. Kur kitu dur kadenge suara bedug di masjid disusul ku suara adzan zuhur. Haji Dayat jeung Nyi Mas Sunarti buru-buru nangtung ka jero tuluy katarukang rek arabdas anu saterusna rek ngalaksanakeun salat lohor.
Urang tunda heula deui kaayaan Haji Dayat mah jeung Hajah Sunarti engke ge bakal kasamper deui. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di hiji lembur anu singkur anu aya di handapkeun gunung. Eta lembur teh katelahna lembur Cipeuteuy. Najan harita kaayaan geus beurang tapi hawa di eta lembur teh karasa tiis manis seger. Katangkalan katempo hejong ngemplok daun-daunana tinggal ulang ketebak ku angin, manuk-manuk kadenge racet patembalan pating keleper, suara hayam embe jeung munding atawa sapi kadenge reang patembalan. Nambah kaayaan mata koas jeung pika betaheun. Ditungtung eta lembur aya hiji imah anu pangnyingkurna jauh ka ditu jauh ka dieu jauh ka tetangga ngan saukur dikulilingan ku sawah atawa kebon. Nu boga eta imah saurang awewe geus boga umur ngaranna Nyi Wartini. Ari di lembur eta mah katelah sok disarebut mate si Emih. Najan geus boga umur kitu oge masih keneh katempo garis kageulisan mah. Ari Nyi Wartini teh katelah pananyaan di eta lembur teh. Loba jalma-jalma nu daratang ngadon minta tulung. Aya nu hayang boga kabeungharan, aya nu hayang geuwat meunang jodoh. Jeung sajabana. Lain bae urang lembur di nyana, tapi oge ti lembur anu jauh, malah tidak oge daratang. Nya harita oge di imah Nyi Wartini teh keur aya 2 urang tamu, cenah mah eta tamu teh ti dayeuh. Si horeng eta teh Haji Untung jeung pamajikanna Nyi Mas Anah teh anu ngaja daratang kadinya supaya Asep Agus anakna bisa kabiruyungan jeung Nyi Linda anak Haji Dayat. Kadenge Nyi Wartini keur cumarita, ari medalna ujang Asep teh dinten naon kitu Abah Haji? Cek Nyi Wartini nanya ke Haji Untung. Poe naon ya Ambu? Heuh si Asep teh dijulukeun teh poe naon? Po pisan dia puguh Abah teh. Haji Untung anu biasana disebut Abah kalah malik nanya ka Nyi Mas Anah pamajikanna. Nyi Mas Anah nemalan tapi dadang ngaharewos. Ari Abahna sok siga pikeun ongkoh. Ya kapan ada si Asep teh lain anak pituin kuring ya tuh. Kapan eta teh anak Abah? Kapan ladang Abah? Indah hoy jeung nu ngora teh eta teh. Tembal Nyi Mas Anah tapi rada hahareosan. Haji Untung ngahuleng. Nya bener. Lain anak si Ambu ari si Asep teh. Aing make poho sagala aing teh. Tapi iraha dijulukeun anya si Asep teh. Gerentes Haji Untung bari ngahuleng. Ji ari Abah Haji sareng Ambu Haji kumaha? Mangkana puter nyari ladugi kahilap deui medalna atuh. Boa-boa ieu mah atuh. Cek Nyi Wartini bari rada seuri, tapi teu gebat nyaritana lantaran kaburu dipotong ku Haji Untungna. Oh nya ayeuna mah Abah teh mut mih. Pun anak teh lainna dinten Jumaah bade Isya. Cek Haji Untung. Nyi Wartini unggut-unggutan, ari Nyi Mas Anah noel kana cangkeng Haji Untung bari ngaharewos. Bener teh eta teh Abah? Kade ulah pada nyarita bae. Bisi salah mata cilaka. Nya bener atuh, moal salah deui. Naon buktina? Atuh buktina mah geus jelas kapan si Asep teh rupana hideung. Nandakeun eta teh dijodohkeun ti peuting. Kitu nama. Tapi awas lamun salah, kuring mah teu pipilueun. Cek Nyi Mas Anah. Ari Nyi Wartinina katempokeun utang itu ngupetkeun curug jempol jeung cinggir. Jemaah seungit peuting poe. Atuh dari peuting mah poek merdong. Cek Nyi Wartini. Haji Untung jeung Nyi Mas Anah katempo malencrong ka Nyi Wartini bangun penasaran. Teu dilapok kadenge Nyi Wartini nyarita deui. Ari wanoja nu pi kahoyong ku Asepna saha Abah Haji? Nyi Mas Haji? Tanya Nyi Wartini. Ari wanojana mah jenenganna teh Sunarti, Emih. Tembal Haji Untung. Kadenge kitu Nyi Mas Anah langsung mencrong melotot ambek. Tuluy celetit we nyiwit cangkeng Haji Untung meni dipuliditkeun tarik pisan. Haji Untung atuh gugurubugan tuluy pepelengkingan. Waduh, ieu naon Ambu? Ieu nyeri. Cek Haji Untung beri pepelengkingan ngepeskeun leungeun Nyi Mas Anah. Sedengkeun Nyi Wartini kerung heran nempo kalakuan Haji Untung jeung pamajikanna teh. Ngomong naon sakali deui Abah? Ngomong naon atuh Abahna? Tadi nyebutkeun saha? Ngaran awewe nepi hayang ku si Asep teh? Nyi Sunarti. Saha? Nyi Sunarti. Nyi Mas Anah nyibit deui cangkeng Haji Untung, malah ceulina oge dijiwir ku leungeun anu sabeulahna. Atuh Haji Untung teh meni pupuringisan ampun-ampunan. Ampun Ambu ampun, ieu Abah salah naon atuh? Cek Haji Untung bari pupuringisan. Salahna mah otak maneh Abah, pikiran maneh. Cek Nyi Mas Anah bari masih keneh terus mulilitkeun ceuli Haji Untung. Di sejer pihak Nyi Wartini ngan saukur mencrong bari olohok, teu ngarti ku kalakuan eta 2 tamuna.
Najan kitu Nyi Wartini ngan saukur cicing teu wani itu nyatanya embung pipilueun. Atuh sok jelaskeun abahna teu ngarti naon kasalahan abah teh. Kadenge Haji Untung nyarita deui bari anggar pupuringisan lantaran seulina masih kena dijiwir ku Nyi Mas Anah. Jeh, dengar sasalah kene maneh teh. Dasar aki-aki nu tunjung. Yeuh, abah, ari ka dieu teh rek minta tulung jang mileuleungkeun si Asep jeung si Linda lain jang abah jeung Sunarti. Atuh rek nyariatan si Ujang Asep jeung si Linda. Nah, tadi nyebutkeun si Sunarti. Kapan ari si Sunarti teh indungna si Linda? Lamun kitu mah abah teh kanyakoan nama ku kami. Salila ieu teh pikiran abah teh mikayang ka Sunarti nya. Ka eling abah, ka eling. Kapan ari si Sunarti teh geus boga salaki? Mikir atuh mikir. Cek Nyi Mas Anah bari muluditkeun deui ceuli Haji Untung. Meniku hayang puas sigana teh. Atuh Haji Untung teh beuki muringis pisan, sirahna ilu mulilit nuturkeun leungeun Haji Anah. Ampun ambu ampun, aduh abah salah nyarita eta mah ampun. Heueuh berarti dina otak maneh teh saukur si Sunarti dasar kolot pagok maneh mah. Cek Nyi Mas Anah deui nempo kaayaan kitu Nyi Wartini hampir bae teu kuat nahan seuri. Tapi tungtung mah Nyi Wartini teh pok nyarita misahkeun anu keur parasea. Tos ambu Haji. Tos eta mah manawi mung saukur lepat paham abah Haji mah teu aya maksana naon. Cek Nyi Wartini. Lain kitu tuh dak mi. Kuring mah nyeri, hata teh nyeri. Lain sakali dua kali eta kalakuan jalma aki-aki teh. Cek Nyi Mas Haji Anah bari tuluy ngalepaskeun leungeunna akhirna mah. Atuh Haji Untung teh ayeuna mah bisa ngarenghap deui tuluy pok nyarita. Sing demi abu, sing demi abah matur masa boga pikiran hayang ka Nyi Sunarti. Eta mah saukur salah letah. Heueuh, maneh teh kaceplosan kami oge nyaho. Cek Nyi Mas Anah deui. Tos ambu Haji, tos. Ayeuna mah sok mendingan wangsul deui kana tujuan utamina nya perkara jeung Asep Agus teh ya. Subohon mi sok tah kedah kumaha tuh. Tadi teh saha wanoja anu bade dipileureunkeun ka Jang Asep teh? Nyi Wartini malikan deui pertanyaan anu tadi. Nyi Linda mi, Nyi Linda. Nyi Mas Anah mileulaan nembalan lantaran bisi salakina salah deui nyarita. Oh, Nyi Linda. Saha ibuna mana teh? Sareng urang mana? Ari mana mah jenengan teh Haji Dayat. Ibuna Nyi Mas Haja Sunarti. Tembal Haji Untung. Ari Nyi Mas Anah saukur ngareret bari beungeutna haseum. Ari linggihna di mana? Salembur sareng abah. Nyi Wartini unggut-unggutan tuluy ka tempo peureum bari kunyam-kunyem. Teu lila pok kadenge Nyi Wartini nyarita deui. Rada abot ieu teh abah. Ambu Haji tos dia tang-tang teh tebih kana pijodoeuna. Nya pami dipaksakeun oge engkena janten pisang punggal cek sepuh mah. Cek Nyi Wartini. Haji Untung jeung Nyi Mas Anah silih reret terus pok Haji Untung nyarita deui ka Nyi Wartini. Manawi tiasa kana syaratan atuh sanes emih. Nyi Wartini katempo siga nu ngahuleng deui mikir, teu lila pok nyarita deui. Ari ditarekan masih keneh tiasa abah Haji. Mung rada abot eta syaratna. Tah, kumaha syaratna? Teu tiasa disempatkeun ayeuna ari syaratna mah. Lantaran kedah ditindakatan heula atuh. Ayeuna mah saena abah Haji sareng Abu Haji teh ngawengi bae di dieu sadinten dua dinten mah. Kumaha tah pami kitu? Haji Untung ngareret ka Nyi Mas Anah. Kumaha ambu? Ambu mah kumaha abahna bae. Ngan kade tah pikiranna ulah ngaco. Tembal Nyi Mas Anah bari angger paromana mah katempo haseum. Ari geus kitu mah Haji Untung teh tuluy pok nyarita deui ka Nyi Wartini. Nya kitu oge sae atuh. Mi, abah ngawengi di dieu sareng ambuna. Mung tapi meureunna tuh janten ngarepot emih nya. Henteu sawios abah. Datos biasa tuh seueur nu sok ngawengi di dieu oge. Komo abah mah katawisna teh pasti ngartos jalmina. Tembal Nyi Wartini bari rada seuri. Cag urang tunda heula. Malik diheula nyaritakeun kaayaan di dayeuh di hiji tempat. Harita kaayaan bagi karasa panas moreret, kendaraan bagi katempo rame, jalma-jalma anu nyabrang bagi balawiri, sorak klakson motor jeung mobil kadenge pating torotot pating teretet. Dina kaayaan kitu Nyi Linda masih keneh kelempang mapayan trotoar. Anu tadi narik langsung balik ka imahna teh teu jadi. Kalah kapikiran rek balanja heula ka toko, hayang meuli oleh-oleh heula jang indung bapana.
Heuh aing teh poho, ari abah jeung ambu teh sok senangeun pisan kana peuyeum. Rek meuli ah, sakalian rek belanja pakaian ongko jang wawan ka lembur Cipeut teh. Tempat aing gawe engke, gerentes Nilinda. Tudu reok bae mengkol ka kenca, terus nyebrang jalan, beras ka hiji pasar. Sabot kitu teu kanyawan ku Nilindana, aya dua urang lalaki keur ngawaskeun ti kajauhan. Katempo tina dedegana mah eta dua lalaki teh lain jalma bener. Begeut oge bosongot budi amprotan. Nu hiji penek bedegul, anu saurangna deui jangkung badag, kumis baplang jeung godegan. Sia horeng bener eta dua jalma teh geus katelah jama bargajul. Preman lah lamun cek istilah ayeuna mah. Anu pendek bedegul ngaranna si Ibro, anu jangkung badag si Jarot ngaranna. Dua nana oge tukang nyieun kaributan. Malah pang dipikasina ku jalma rea. Oh, jalma anu ngaran si Ibro cumarita. Oi, mun teu salah mah bikang itu teh Nilinda lain. Cek si Ibro bari panana terus bae ngawaskeun ka Nilinda. Heuh bener. Anak Haji Dayat eta teh. Jalma pamengharna di dieu mah. Tembal si Jarot. Atuh ales euy, bakal menang beli gede urang peuyeut teh. Bener gitu kakak. Lamun bisa mah kurang teh cong diculik. Terus penta tebusan ke bapana. Bener gitu. Cek si Bro. Tuluy dua nala lempang buru-buru nuturkeun Nilinda anu katampo geus jauh di hareup. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.